maka manusia akan terjerumus selamanya dina dunia kemaksiatan. Makanya akal kurang perbaiki, akal kurang nyata endahkeun dengan ilmu insya Allah. Hiji tah makhluk leuwih manusia mah, makhluk ajal manusia mah sagala nage hayang leuwih geus hiji hayang, geus dua hayang, tilu eta makhluk manusia geus ulah aneh. Nu tadina boga hiji pamajikan hayang, dua sebab kula pernah neulegeun nepiti teh cik hiji ustadah, lamun eta hiji alim, hiji ulama, hiji ustad karak boga sapamajikan hiji eta karak titel ustad. Ulah hayang jadi kiai, ulah hayang disebut kiai lamun ewena karak hiji tah. Nu disebut kiai mah eta pamajikana kudu dua. Ulah wakan nyebut kiai lamun eta hiji kiai pamajikana karak hiji kiai mah kudu pamajikana dua. Ulah waka disebut mama sepuh, ulah waka disebut kiai sepuh lamun pamajikana cantilu. Tah iya abah mursid, abah ide ka muslim eta pun geus disebut kasepuhan, eta kudu tilu pamajikanana. Aing eta cenah nu opat mah geus ulama, geus abuya jasa eta mah abuya hos. Mu opat mah eta geus abuya, geus lamun kiai ku ari hiji bae pamajikanana ulah sok disebut kiai, ka mana Pak Ustad kieu tah. Ngendong anak kula calon kiai nya. Calon kiai karasim kiai eta tingali pamajikana dua karena sebut kiai masna wasula warubah hiji mah ulah dihitung-hitung. Ieu anu kaduana Allah nyiptakeun makhluk anu mulia. Saha Allah nyiptakeun makhluk mulia yaitu malaikat. Bahkan Allah nyiptakeun malaikat tina cahaya kumulia-muliana malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nu katiluna Allah nyiptakeun makhluk hina bang tadi teageun aya nafsu tapi teu boga akal. Siapa dia? Yaitu binatang. Teu boga akal, binatang teu boga kaisin. Sahabae dihajar asal wani, nu sahabae dilebok asal wani. Eueuh istilah kotok rek nyongcong kejo bebeja eueuh. Nu penting masih beuteung. Sebab naon teu boga akal hina. Bejana aya ucing aya anjing ngaliwat make calana eueuh. Kunaon teu boga akal, teu boga kaisin. Geus lamun aya ibu-ibu bikang parawan sahabae lerempangan lewat musola lewat jalan teu make calana eta disebutna jalma teu boga calana. Tiraku teu boga akal deui, teu boga calana. Masyaallah tabarakallah. Anu kaopatna Allah nyiptakeun makhluk laknat. Naon makhluk laknat? Yaitu iblis laknatullah. Kembalikan kurang karena makhluk ajal ke makhluk leuwih tadi. Lamun manusia kalakuana melebihi malaikat, maka manusia bakal leuwih mulia ti malaikat. Pertanyaanana, kira-kira aya teu manusia anu leuwih mulia daripada malaikat?